titahna mangucapkeun teh hitatun teh sarwajeng menta hampura menta dibicen dosa hitatun titah ngomong eta begitu asup ka negeri ariha bari kayaan dongko bari ngomong hitatun bahasa hitatun teh hartina eueuh deui kahayang kami urusan kami pamenta kami mah iwati menta hampura dipicen dosa tina sakabeh dosa titah maca hitatun diganti ku nyana habbatun deuk nanaonan coba diganti ku habbatun sisikian aya oyong asikian aya waluh asikian endahan diganti kos kitu tah nya nama tah barang sisikian kabeh ge aya buah asikian aya awewe asikian maka dijadinya orang pada Israel mah bloon jadi cak awewe geus lalaki ge asikian kami onam hiji sia mah dua henteu teman teu kadinya sepajar bebeneran bes ya mah abatul bisyarati masyaallah karim diganti ku jada dititah baca hitatun ku Gusti Allah diganti habbatun eta beda saeutik hitatun habbatun urusana hitatun mah menta hampura ai habbatun mah dunia sisikian makan dunia ngaran jadi tetep bae titah urusanana istighfar tetep nya nama dunia bae titah ka Allah atuh heula ieu salat tetep bae dunia sakilang daek ge salat hatena dunia kumaha supaya teh itu eureun dunia nekira urang ninggalkeun dunia titah atuh eureun tah ninggalkeun dunia semet keur salat beh heulanan teu bisa urang teh dunia bae Masya Allah kababawa eta ka salat dunia urang usaha naon bae kabawa ka jero salat tani kabawa ka jero salat urang jadi guru kabawa ka jero salat urang jadi politikus kabawa ka salat urang dagang karung goni aya bae segala rupa aya bae Masya Allah eueuh ditinggalkeun anak ieu teh kumaha coba ieu eueuh nu ditinggalkeun ke salat kayak komo di luar salat tah ieu urang geus hampir nyarupaan ka Yahudi tita istighfar hitatun nyuhunkeun hampura Gusti dosa abdi dosa anu leutik dosa anu gede hampura Gusti ieu kanikmatan anu dipasihan ku Gusti ka abdi teh Gusti hese syukuranana abdi teh ku teu syukuran teh berarti kan dosa hampura dosa-dosa abdi Gusti tina mahiwal ka Gusti tina teu nurut ka Gusti tina maksiat ka Gusti hampura Gusti tita maca eta hitatun ketika berangkat masuk bari tungkul hitatun diganti ku nyana habbatun dunia malah titah tungkul teh endahan ngeson nah naon tuh ngesot jana فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ titah maca hitatun hambatun titah wadkhulul baba sujada tungkul ngarengkuh endahan ngesod nya make birit esod make birit naona cak Kanjeng Nabi Musa dulur ulah habatun hitatun nomor kaduana tungkul kita ongkos anu ruku lah kos turuku gitu dongko ulah ngesot ulah tetep kabi mandek habatun bari ngesot habatun Kanjeng Nabi Musa geus-gedeg bae wara rese amat sih kaon barang datang ka ditu teh atuh asup dage geus teu menta hampura asup dage geus teu DP nu di dieu teh kemewahan dunia keayaan kasuburan ningkat pikiran teh lamun kamari mangan sakitu ditih ieu mah luar biasa geus dibejaan ku Kangjeng Nabi Musa segala rupa aya palawija mimiti buah-buahan araraya kemudian kitu sayur mayur araraya jeung sajabana araraya anu dibayangkeun ku nyana kasuburan nu babalikna jang ka awak doang
urang geus ada ieu. Awas. Ketika urang dibere dahareun inuman eta ngan babalik ka awak doang. Haju gendut ngising ka empang nu untung mah jumbo. Tahu jumbo kan untung. Tuh coba ayo. Iya pagawean roh na mana kolbu na mana. Mentek diatur di ahli torikoh mah di torikoh mah ulah terlalu ngurusan awak coba ngurusan ruh bae. Ai urang di syariat makan urusan nangan sakadar zahir bae. Ieu kolbu mah teu pati diurusan. Mentek lamun jelema henteu ngurusan kolbu tidak terkecuali kiai tinggal kiai makin hayang di kiai-kiai. Lamun geus hayang di kiai-kiai, lamun teu dihormatnya nama manyun bae. Teu dicium beleungeunna teu dicium tangan. Nya nama geus dicirian teh si eta tilok cium tangan ka aing. Awas ku aing sia. Dicirian ku nya nama. Teh eta kiai goreng hate eta nu kos kitu. Emang ge kabehan ge osok sih goreng hate mah. Ayo mencet embe kula ge osok goreng hate. Diiris-iris digoreng. Hate embe eta mah. Tuh. Lamun urang teu ngurusan kolbu, ketika urang jadi lurah takabur, ketika urang jadi DPR takabur, ketika urang jadi bupati takabur, ketika urang jadi gubernur super takabur, ketika urang jadi menteri super takabur. Ketika orang jadi presiden XXXL jadi takaburna XXL pohara eta naon teu ngurusan kolbu ulah kajeun tah mah geus parantina nu sugih dagang nu sugih usaha nu tani pejabat takabur parantina kiai makan lain paranti takabur tapi kulantaran teu ngurusan batin sarua bae. Hai, kaing sia tuh nanya pada kiai, tuh nanya sia, ngaji kemana? Ngaji kos tukang lauk baik, kiai. Lamun disebut kiai karakta, isuk mamanya naik atuh setik. Eta kan penyakit, eta kos gitu gara ada penyakit. Dunia penyakit. Nah. Itu di urusan ya nu batak ngurusan awak mah babari ketika orang muriang puyang bodrek teu mempan itu prokol teu mempan keneh bae naon kata dagorin leng-lengannya nangis bisa kan orang geus beres masih kene-kene kan ka mantri can mampu kan orang ke dokter can mampu kene we opnam urang ge opnam dokter ieu kurang hebat rumah sakit pindah urang ka Cipto Cipto kurang hebat Singapura Singapura masih kene kurang kene bae Jerman ya Allah eta urang urusan awak mah berani kos gitu. Ketika penyakitan awak kurang teh hasud kunaon teu pernah dibawa ke dokter coba sekali-sekali orang datang ke Usada Insani siapa nama saya Pendi iya keluhannya apa saya hasud pak iya pak penyakit batin saya pak katanya kata Kiai Uci suruh ke dokter jadi saya ke dokter sini. Wah ini mah harus dibawa ke Grogol nih. Ya lagi itu jemput ke pengurus dirinya. Sus, rantai bawa sini. Ada nama Pendi nih. Itu pernah orang datang ke dokter ya aya hasudan aya naon. Ria ieu teu pernah ieu dibawa ke dokter kunaon si hayang kalem bae ku makhluk. Kunaon si sirik pidik aya bae di jero hate teh kunaon si hubud dunia aya bae di jero hate teh bawa ke dokter ka mana dokterna ka mana ya ka kiai datar urang ka kiai Waalaikumsalam nurutkeun cek Ki Uci aing lah datang ka kiai lah Ceng abah di mana Ceng aya di jero apa kenaon abah nonton TV
puyeng nyana aing rek berobat orangnya aja gering wah teu beres si kiai gitu ya bebeja nyana bah ya tamu diharap tamu sah gitu oh si Penny jeung teman kadek kurang mama keur neuleuh bola ieu huyung babarengan jarakan neuleuh mah neuleuh bae tapi hate mah nyelemet bae si kiai kok goblok deui nah neuleuh main bola aju nyahoan nyana deui wah teu beres ieu berarti lain kiai obat lain tukang obataneun teh mah kitu pindah deui ayo aing boga kreditan ge lah coba pendapat ka kiai coba nyaho Assalamualaikum salam ya sia ye oh alhamdulillah diuk diuk minum enaon tuh kula dek berobat ka kiai enaon tuh kula ngridit mobil ieu 3 tahunan ku ai ayeuna 1 tahun 2 tahun deui can kabayar ieu kumaha minta doana sakalian lamun sadek bayar nu mama ieu can kabayar pang mayarkeun nya goblok teh coba ieu tolol ieu mama ya jadi aing ka babandulan ku nyana geus mah aing boga babandul nyana leuwih buat deh babandulna tak agak ledek gitu tungtuna mah pentah eta lain kiai kos kitu duk bana tuh lamun urang awak puyeng awak gering ka dokter jelas rumah sakitna horenganan batin mah eta teh ka mursyid memantak eta guru thariqah kudu mursyid lantaran nyana geus usul ilallah bisa ngomean batur sebab kadeuleu rangka manusia ketika ria, ketika ujub, ketika hasud, ketika takabur, hubul dunia, hubul jah, kanyahoan eta. Nu mantak nyana ngaulah-ulah ge resep dunia nyana geus henteu. Nu mantak ulah-ulah ge ujub nyana geus bisa henteu ujub. Nu mantak ulah ge ka batur hasud nyana geus teu hasud. Nu mantak ulah ge hayang ka alam ku batur nyana geus bisa teu hayang ka alam ku batur. Ketika cak kiai, hei dulur ulah hasud, cak tatanggana, nyana ge hasud. Mun aya kiai ulah sok hasud teh ya artina sirik pidik batur anu sugi urang ayeuna hasudan urang nu gering eta nu kitu tarana hasud dulur ulah sok hasudnya cak tatanggana deh nya lagi hasud nya lagi kamari ribut jeung adina nya lagi ribut kamari tuh mal bisa tapi guru mursyid nu mantak bisa ngobatan ketika aya pasien nyana mana geus teu aya nanaonan di jero hatena hiji be Allah eta kan nah ieu kan Kanjeng Nabi Musa nabi rasul boga mujizat dakwah dibawa kaumna ka negeri Ariha ketika berangkat titih ka Ariha maka persyaratan cek Gusti Allah hiji syaratna teh qulu ittatun awas kudu maca hittatun ya le minta hampura ka Gusti 2 wadkhulul bab asup ka lawangan sujada togol mendek nomor katilu dipersilakan ke geus datang ka ditu wa kulu minha haitsu syi'tum geus datang ka ditu silakan anu dihayalkeun hanya dunia habbatun bisyaratin ngesot lempangna leuwih teuing akhirna kan ditegor ku Gusti Allah Musa persyaratanna tilu kok ieu kuarikeun mahiwal aduh Gusti abdi geus kurang kumaha capek lain teh dinasehatan ku abdi teh terus dinasehatan tapi memang buah kawarahna Bani Israil teh kos karari ieu dipimpin ku nabi atuh komo dipimpin ku Kiai Golkar pantes jak kiaina ge kos kitu cacak ku nabi masih kena mahiwal Kangjeng Rasul turun ke alam dunia diturunkeun kemudian manehna Kangjeng Rasul teh dakwah kurang kumaha pamentana dicumponan cek musyrikin Muhammad kami daek iman tapi tuh coba bulan turunkeun sanggeus turun kena bagi dua kena maca syahadat kemudian ngamprok deui berangkat deui tah lamun geus kos kitu ku kami kakadak daek iman mun kami bisa kos kitu kaula bisa kos kitu iman kami saksian cek Kangjeng Nabi Muhammad praktekeun cek Gusti Allah Jibril datang tonton ku musyrikin langsung bulan titah diawean ku Kangjeng Nabi kadi bulan turun set belah dua plak nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu
terus keluar deui maca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah berangkat deui keluar kumaha iman maneh teu ka kaula bahwa qala rasul pohara sihir maneh Muhammad weh budak kawari sihirna pohara jasa hijab mah kos kitu ketika henteu dibere hidayah mujizat pajar sihir karomah pajar sihir pajar karomah dibalikeun tah dipimpin ku Kangjeng Nabi bege kos itu teu komo urang nu mata urang we geus sakadar sakula mah mata sakadar nyampekeun dulur ye bahwa main gapleh teh haram sebab eta teh judi geus susah kitu ketika liwat anu main gapleh bisa entah budak dulur ulah sok ngadu kotoknya lantaran ke urang bakal diadukeun deui haram hukumna ngadu kotok geus kula liwat aya nu ngadu kotok bisa anda budak ngadu kotok geus bae ngomong geus nyanana terus bae atuh geus asa ulah kadorakaan doang apalagi jeung pejabat ngaji geus ngade ulah sok korupsi ajunya na maling bae terus sabodo eta mah kabagi nyana berarti nyana siap dipanggang ke di neraka beres geus sakitu tuh ya ieu hese jasa ngurusan awak bababari tapi ngurusan kolbu mah hese ya Allah ketika aya nu geus bisa ngurusan kolbu indah sebab naon jelema nu geus bisa ngurusan kolbu eueuh sekat jeung sasaha ge akur bae sebab kabeh makhluk Allah urusan pagawean jeung aktivitas urusan nyana mangan sakadar dititah teh dakwah ai dae keuna rimana henteu mah geus eueuh nanaon jeung sasaha bae ge akur bae nikmat kapanggih jeung sabae nu ngamanggihanna ge akur bae ngeunaheun bae sebab laon eueuh nanaonna nu sugih datang teu pernah dipenta nu susah datang menta dibere ala kadar bae mah anu gering menta didoakeun yeuh mun teu cager bae tinggal kitu doang beres nyageurkeun nu mehkeun mah Gusti Allah kitu urusan beres geus jadi geus kacumporan kabeh nikmat toh lamun urang batin urang geus bulet ka Allah bae hampang engke kabaca nanaon situasi-situasi jeung jelema-jelema kanyahoan moal nu sok didongengkeun ku kulat ya itu teh Mbah Khalil Bangkalan waktu manehna di Tuban eta nyarakeun keur budak keneh eta mah kakareke umur 12 tahun di Tuban begitu keur salat magrib balah mau masih pinuh nyana seserian cak imam teh seserian saha eta budak buandeng serina lain sakadar seserian biasa buandeng geus diancam bae ku guruna aing eureun tanya saha eta budak beres Assalamualaikum langsung lain wiridan langsung siapa tadi yang ketawa-ketawa ngeganggu salat siapa cicing bae nyana ngan eta kudu di sisina ini nih yang ketawa-ketawa nih sini kamu kalau sholat jangan ketawa-ketawa ini kan tempat sholat lagi ibadah kepada Allah jangan ngeganggu jadi kalau ngeganggu itu satu kamu batal sholatnya kedua ngeganggu udah berapa kamu itu dosanya jangan lain kali jangan ya awas kamu kenapa kamu ketawa-ketawa saya ngelihat Mbak Kiai katanya di sininya ada nasi. Iya, ada nasi baku lagi digitu-gituin tuh katanya terus mau makan. Saya kenapa makanya saya ketawa tuh masa Kiai sih di hatinya ada nasinya. Emang Kiai keur endek ngimamanana lapar. Haju Kiai teh boga pikiran aing mah moal wakadar sebab tas magrib dek ngariung. Tolol teh Kiai. Pan eta sarua jeung si eta. Kitu kan pikiranna. Eta Kiai langsung Masya Allah katebakeun ku nyana. Hate aing ya Allah ya Rabbi. Isi tah langsung ditekel eta Ki Khalil Bangkalan. Nanti ke rumah ya. Ke rumah ikut. Langsung diajak kayaknya. Berarti lain jelema sambarangan ieu bisa jauhan kan. Mohon maaf. Oh jangan sama saya sama Allah. Budak kene umur 12 tahun geus bisa kos kitu. Urang lamun aya Ki Khalil kuari atupan di hate urang mah macam-macam kabehan. Macam-macam kabehan, macam-macam. Geus lain sangu bae di urang mah tuh. Katimus aya. Katimus cucur atuh aya.
urang mah izin ya naon sangu doang ayo urang apa ya Allah ya Rabbi gegetas aya urang eta kanyahoan ku ahli Allah mah kanyahoan moal ya Ahmad anu embung ngamamun ka Imam Ghazali teh ya sehingga Imam Ghazali pan kaget mah bebeja ka mana kunaon kula ku batur mah dikiaikeun ayo adi kula mah pan adi kula anak emak eta teh mah mum ka kula panggil coba mak panggil Ahmad batur ngamakmum ka kakak sia teh pan kiai gede batur ngahormat sia teh rek ngamakmum kunaon henteu kunaon sih mak ngamakmum tuh moal mah emang kunaon gitu getihan teh na getihan oh najis pandai getih mah masa kula ngamakmum kanu aya najisan panggil deui ka sore Imam Ghazali adi sia ku mah geus ditanya aja kunaon cenah mak cenah najis sebab hate sia cenah getihan atuh embung yang ngamakmum kanu aya getihan jan najis masyaallah ma ampura kula keur ijtihad head kula keur ngaijtihad hukum head ieu teh aya berarti ieu kajahoan ku adik kula berarti luhuran adina ti heula kakarak deui hampura di dinya lah mulai Imam Ghazali ruda langsung ninggalkeun tempat 13 tahun ngalalana Imam Ghazali hayang husul ilallah santri masyarakat anak pamajikan tinggalkeun mulai ti negeri Tus cenah ka Baghdad terus ka dieu ka mana ka Mesir terus ka dieu ka Aqsa ka Yerusalem di Masjid Aqsa nyana di dinya terus bae di menara Masjid Aqsa cici me di kubahna tahunan nyana teh ibadah ka Gusti Allah terus ka Syria ka ditu 13 tahun ninggalkeun tempat hayang usulillah Imam Ghazali teh lain sambarang geus 13 tahun geus usul geus bener-bener jeung Allah kakarak ku Allah titah balik deui nya ka negeri Tus di Iran kakarak deui nya ngajar pohara jasa kamari kula jadi kiai lain kiai ketika kula lain encan jadi ahli Allah kiai kula lalagaan hayang dihormat bae hayang dibere bae hayang diagung-agung bae ternyata horegadan kiai nu kos kitu kiai neraka jahanam Imam Ghazali sebab nyana nu ngarasakeun ketika jelema geus jadi wali Allah cek Imam Ghazali geus hayang nanaon embung dikiaikeun teh ieu mah pan bol marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Fudhali DRS-nya DRS mandi ditegor mending DRS-nya menang meuli eta kan eta kos kitu teh naon eta jahanam eta kosna mah kos kiai padahal mah eta teh penghuni neraka jahanam ye cak Imam Ghazali saya sok nyalakeun aing ye cenah ki uci mah kos kitu teh lain aing sakali deui cak Imam Ghazali aju cenah teu cenah aju kiai kumaha tuh kieu sia mesti aing mah aing henteu maksudna cenah kiai kitu dan teu atuh aing kadang-kadang kitu Imam Ghazali aing mah nyampikeun emang di lembur teh sok nyampikeun saralah bae ki uci mah ngaharamkeun anu ki uci mah neraka jahanam lain aing Imam Ghazali si anak nu salah tuh kan cek Imam Ghazali ieu cenah tulah disampaikan endek bae aing mah nyampikeun endek bae mah sabodoh teuing mah sia bae eta mah manya ya ceramah make DPR kira-kira budak tama alabatan Abu Jahal lagi bapak nadi Abu Jahal tama belah ditun Abu Jahal 2 kilometer lah ya Allah ya Rabb kumata kesalahan umat Kangjeng Nabi Musa kaum Bani Israel ketika tita hittatun endahan habatun ketika tita sujada endahan yazapuna ala astarihim kumaha فأرسلنا عليهم رجزا من السماء bangkawarahna kaum Bani Israil tenurut ke Gusti Allah dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa Gusti Allah murka ka kaum kamurkaan Gusti Allah
maka Gusti Allah nurunkeun siksa fa arsalna alaihim rijza siksa ku Gusti Allah turun di langit langsung berbentuk seuneu ditambahan ku angin. Wah, suasana panas nembus langsung ka jantung. Percis kostoun sing gelepak jelema guplak parai. Sabaraha saketika eta anu paeh wa mata bihi minhum fi waqtin wahid 70 alfan. Saketika eta kena paeh 70.000 manusia. Gelepek kabeh kostouna blah turun ti langit fa arsalna alaihim rijzam minas sama. Kunaon ieu? Bima kanu yazlimun lantaran nyana zolim kadirina dibere nikmat lain pakai syukur endahan pakai kufur dititah istighfar endahan diganti ku urusan dunia dititah tadarru ka Gusti Allah endahan takabur ka Gusti Allah dititah ibadah ka Gusti Allah endahan murkanya dan teu daek ibadah. Muhammad ingat anjeun ketika kaum Bani Israel dibere nikmat endahan kupur lain pakai ibadah nah bejakeun ka kaum anjeun Muhammad kanjeng Nabi geus kabejakeun di zaman sahabat urang teu kabagian lantaran urang hirup lain di zaman kanjeng lain di zaman sahabat tapi di zaman Ahok urang di zaman Jokowi ku hari kepresidenan urang teu kadengeng. Disampaikan ku para wali-wali Allah kamari ieu. Can ngadenge. Urang kuari kakarak gadenge. Ieu ge kabeneran teu ngabesan poe minggu ieu. Kakarak ngadenge. Nah, ketika nikmat diganti jadi siksa engke lantaran kita syukuran jadi kufuran, moal henteu ku Gusti Allah bakal disiksa. Kuari kurang kumaha dibere jabatan hiji nikmat dipake kufur ka Gusti Allah, tungguan. Kamari ieu mah rada hararese urang dahar ge hese di zaman Bung Karno kamari gur-gur di dahar keneh bae ketela di dahar keneh bae eta anu gitu nandangder anu dicacagan dikaluhurkeun haju dipoe haju diala di dahar naon eta ngaranna tuh dasar sia mah beuki gatet aing kita tadi ge gatet kan aing ngadenge ti sungut sia urang nyaho sia ka gatet di dahar. Masya Allah yang segala rupa jagong campur sangu eta teh campur bees ngaranna naon eta ngaranna gur-gur cak aing tadi gur-gur ngangmang keneh bae sia mah di dahar hese tapi kan saat eta mah nu ngaji di lembur teh loba asal maghrib dararatang kadinya lip jabar be jabar baa bate jabar tatu jabar satasa mata sia jauh ngan lembur ayo coba ge urang maghrib kadinya di lembur mana bae ngarareja balik ke mushola balik ke masjid adem perasaan nu diobrolkeun teh sakadar kumaha dituplak cabe bagus kumaha dituplak jagong bagus alhamdulillah belah ditu mah rada kena angin nu diobrolkeun teh sekitar eta. Masya Allah ketika derep bebarengan urang derep asal geus dititah mah burong kabeh sawah anu kizaid tapi anu derep kabehan kebersamaan luar biasa meunang 2 poe eta teh ngetem tah heucakna teh heucak naon teh ngaranna teh sesa ngari teh tadi hadap ngagampung hararese jasa kebersamaan Masya Allah bohara jasa haji bebejakan numogana ya kula tas ngagampung menang sabakul bawelos jak sia tuh coba ya Allah ya Rabbi papa bohara jasa terus dibagi 1 2 3 4 5 ka dia 1 2 3 nah ieu jang bawona ieu haji ieu dibagi dibagi terus ieu jang dalem ieu jang bibit ieu jang tuh dibagi rapi baheula mah. Masya Allah kamari ieu teh keur zaman urang teh pertanian rapi barang ka dieu zet jual beli motor beli mobil zet bea kabeh
Beres beak kuari mahmur imah jeung sumur doang kuari. Wah kuari jadi santri Cinglu, jadi santri Korea, santri Cina, santri Jepang, mulai ngahanju-hanju kuari. Pemikiran geus berbeda, tingkah geus berbeda, segala geus berbeda. Aya kuari liwat ka lembur anu masih ngade gaji kuari tu gaji liwat ka mana lamun urang liwat ka mana ge kuari ke kararieu bae masyaallah narongton TV bae narongton TV teh dibere hobi jasa dibere ti isuk datang ka beurang datang ka sore datang ka peuting datang ka isuk deui aya anu henteu nyangu-nyangu aya anu nyangu jadi kerak kabeh lantaran pohoan nonton TV kabeh ngaji geus teu kumaha ganti supaya daek kuari kumaha TK ganti ku TK bagus sakitu mah ngan niat nu beda baheula mah ikhlas TK mah kan kudu bayaran teu ikhlas hasilna moal beres keur ieu mah bareng maraganan ngaji bae gitu beres balik naik nu ka Quran beres beres sugan maredet henteu aya ge hiji dua jang lampu doang geus bae beres uang minyak teh aya ge teu nu peduli we nu henteu mun boga murid 100 nu peduli 5 anu 90 ya Allah ya Rabbi atuh teu bae tapi kan manfaat bersama baca Quran bersama kuari TK bagus ngan aya bloon mana bloon orok di pagahan manasik biasa orok lebay kalam lebay dek kira ka makahan Aisyah aya orok di pagahan manasik haji geus beres teh pagahan manasik bulan yang akan datang kita sama-sama ke Pondok Gede untuk melaksanakan tawaf bersama dan sa'i bersama cuman harus naik bus biar supaya enggak hilang. Terus harus anu-anunya ongkos bus nggak mahal sih cuma 100.000 karena anak kecil bukan 50 isinya 100 sudah nggak apa-apa 100 kali 100 berat 100 kali 100 berat gegerahan atuh siang buta aneh lain mah greget biasa lamun 200.000 jadi sabar duit 20 juta kaditu cuman 3 juta atau 4 juta geus anu silemna sabaraha juta ieu keur carita doang carita eta keur kakarakos kitu dan lain-lain sebagainya henteu jore palinter ngan mangpaat mah sakitu doang sebab teu ikhlas asal timbul teu ikhlas kiruh caina asalnya aku kucuprakan di cai kiruh atau kadituna kiruh mun kurang-kurang dilempeng-lempengkeun mah bahaya mantak masuk bae ka TK kadina lempengkeun deui ku urang ceng geus TK sing adanya kudu ikhlas gitu ya urutan abah eta ikhlas teh lain tah tas nganasehatan anak aja urutan abah eta ge sarua abah mah cenah teh ikhlas ada udak di balik batu cak anak bisa anta anak teh ya ieu mantak disiksa ke Gusti Allah fa arsalna alaihim rizam minas sama'i bima kanu yazlibun paraeh bek kumaha kalanjutanana setelah paeh was alhum wallahu a'lam.